Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih kene tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg Sesen Siluman Gunung Cermai. Ayeuna bagian anuka 43 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceuk Rebeka Almaira di Palihan Majalengka. Kangge Aceuk Rebeka ngahaturkeun rewunuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon mamang masuk bingah gitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg bagian anuka 43 nanya. Kumaha salajengna? Par samakna, sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna. Bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak, dung-dung, des. Corela culeng harita di jero guha aya nu ngacorelat ngabelesat nu taya lian Kibuyut Petug. Kibuyut Petug anu ditugaskeun ku Nini Pelet pikeun ngajaga keamanan di sabudeureun Puncurut Ceremai. Moal ngantep kitu bae kasing saha wae anu wani-wani ngulamprang kadinya. Kalayan henteu loba tatanya harita Buyut Petug nyerang Kibuyut Jabin. Wudut. Ari Kibuyut Jabin anu satadina panasaran ka Jakalodra. Manehna jadi teu bisa majar kumaha. Iwalti kudu ngaladenan kana bahaya anu datang ti Kibuyut Petug. Saukus. Samberan buntut Buyut Petug ngatius bangbaraan rek nyamber kana beungeut. Lap. Untung Kibuyut Jabin rikat ngelok. Wus. Angin samberan buntut Kibuyut Petug ngatius luhureun sirah pisan. Kurang ngajar. Datang-datang dewek disuguhan serangan anu matak ngancam kana jiwa. Rasakeun sia wales di aing juri. Gerentes Kibuyut Jabin dina jero hatena. Geus kitu cuelit. Kibuyut Jabin dijuralitan sababaraha jumpali ka tukang celeg tuluy napak sayaga dina ngawangun pasangan. Sedangkan Kibuyut Petug gancang ngudag wudut harita ngablesat deui celeg
laju napak lemah hareupeun Ki Buyut Jabin. Teu loba omong, Ki Buyut Petug langsung masang jurus andalan, jurus seureud 1000 racun. Buntut anu tukangna geus centang-centang we, siga embe anu keur beger. Sedangkeun tina buntut anu hareupna geus pinuh ku sagala racun anu bisa ngabinasakeun jiwa lawan. Sadar kana kaayaan, anu tetela lawana ngagem ilmu tingkat luhur, harita Ki Buyut Jabin langsung masang jurus andalanana nyata jurus Rogoh Pati. Jurus ieu anu kungsi diajarkeun ka si Kasman jeung si Badri, tapi tacan sampurna. Ayeuna kumanehna rek digunakeun sapinuhna pikeun ngalawanan Ki Buyut Petug. Sacet Buyut Jabin metakeun sapasang leungeun. Aneh, leungeun Ki Buyut Jabin jadi manjangan sabaraha deupa, ramo-ramona jadi ranggoas heuras tur sareukeun. Sedangkeun tina satiap tungtung kukuna ngaluarkeun seuneu hurung anu ngabebelah. Modar sia jurig, hiat jeleng. Harita Ki Buyut Jabin maju narajang. Nya kitu deui Ki Buyut Petug teu cicingeun, gancang metakeun kakuatanana. Hiu. Buntut-buntut Ki Buyut Petug harita sing hariuk pating kolebat nyamberan musuh. Dibalas ku sabetan leungeun Ki Buyut Jabin anu ramo-ramona ranggoas. Hiu bek plak tang kedugdeus buludak. Sora buntut Ki Buyut Petug anu diadu jeung sapasang leungeun Ki Buyut Jabin kadenge sorana sing kereduk sakapeung sing belentrang siga anu keur ngadu wajah, ditungtungan ku sora anu ngabeledag tarik lir sora karbit bitu. Cerjuk. Harita duanana pating cerik ka tukang, ampir we Buyut Jabin ti kosewad kana jungkrang. Sabab lahan galungan sempit. Tapi Ki Buyut Jabin harita gancang mancuhkeun deui tangtunganana. Tuluy masang deui jurus anu tadi nyatana jurus Rogoh Pati. Tapi ayeuna mah dibarengan jeung hawa panas. Saking panasna leungeun Ki Buyut Jabin anu panjang jadi ngakebur hurung nyaangan ka sabudeureun eta tempat. Nyimas Rata Kumala jeung Jakalodra anu nyaksian kan eta kajadian kot kaoloh. Sabab kakarak harita ningali aya ajian sarupa kitu. Ajian tapak beraja anu kapibandak ku dirina henteu kitu-kitu teuing pikir Jakalodra. Sedangkeun ari Ki Buyut Petug mahena oge masih ngandalkeun jurus seureud 1000 racun. Tapi kakuatanna geus ditambahan ku kakuatan anu sarua jeung musuh. Nyaeta ditambahan ku kakuatan hawa panas anu nyongkap. Tungtung buntut tukang Ki Buyut Petug bur jadi hurung ku cahaya biru dibarung ku sora anu ngageder tari. Modar sia hiat. Ki Buyut Jabin jeung Buyut Petug harita sing galero deui bari loncat narajang. Sora leungeun Ki Buyut Jabin anu ting hariuk patembalan jeung sora buntut Buyut Petug anu sing hariung disusul ku sora anu sing jeleger mata katorekan kana ceuli. Wudu barasan jeger wus duar. Jurus Rogoh Pati Buyut Jabin bener-bener arek ngarogoh pati lawan. Sabab salianti gerakanana cepet ditambah ku hawa panas jeung kakuatan gaib anu bisa nyedot ke jantung lawan. Tapi Ki Buyut Petug anu jadi lawana lain lawan biasa, tapi saurang manusia setengah siluman. Salaku bagundalna nini pelet anu elmuna lain nalawarakeun. Sacet leplos. Ki Buyut Petug rancingeus nyingkahan panarajang lawan dina tata gerak ilmu anu kacangking ku dirina. Dua urang jago kahot anu beda jenis, anu saurang mah jago kahot ti bangsa manusia, anu saurang deui mah jago kahot ti bangsa siluman.
Harita duanana masih saimbang gerakanana, masih sarua rancingeusna. Duanana terus pating kolebat silih ancam jiwa. Pada neangan celah keur ngasupkeun serangan. Nepi ka dina hiji mangsa, harita duanana mampu ngasupkeun sakali sewang teunggelan. Mimiti ku buyut Petug anu mampu ngayakeun ngasupkeun pereupna kana luhureun dada kencak ki buyut Jabin. Hiu beges. Tapi ki buyut Jabin awakna langsung muter terus maju ka hareup. Bari ngepangkeun leungeun ka tuhu, geuna pisan kana pueuh ceulik ki buyut Petug. Dedak. Set. Duanana pating dayagdag ka tukang. Laju pada gancang mancuhkeun deui tangtunganana. Kanyeri bangun teu dirasa. Ki buyut Jabin langsung masang jurus anu leuwih ampuh, jurus tunggal jiwa. Nenjo musuhna ngawangun jurus anyar, ki buyut Petug teu eleh ketak. Gancang maehna ngawatek seureud 1000 geni. Buntut ki buyut Petug ngadadak hurung ngaluarkeun dua warna cahaya sekaligus. Nyata warna beureum jeung warna bodas. Tina eta cahaya bakal ngaluarkeun hawa panas anu sing berasat siga cahaya kilat anu ngandung hawa panas 100 kali tikal tina hawa panas anu tadi. Hiat hiu. Sambaran leungeun ki buyut Jabin sing hariu ngarah kana beuheung lawan. Biasana lamun buyut Jabin teu nu mampu ngayunan jurus tunggal jiwa. Sabab sacepet kilat beuheung lawan langsung ngagelenceng ditibas ku dampal leungeun ki buyut Jabin anu ngadadak ipis jeung seukeut lir seukeutna silet. Tapi ki buyut Petug saurang siluman sakti anu geus legok tapak genteng kadek, geus asak pangalaman dina umurna anu geus leuwih ti 1000 taun. Manehna geus weureuh seubeuh nyang hareupan lawan anu berat kumaha wae oge. Harita ki buyut Petug mampu nyingkahan panerjang lawan sakaligus mampu ngasupkeun 2 kali serangan tina cahaya beureum jeung cahaya bodas anu aya dina buntut tukang jeung hareupna. Satut kolebat hus beuleuna. Dada ki buyut Jabin 2 kali kahantem jengkang. Ngajadikeun ki buyut Jabin ngajengkang bari ngagero panjang. Elah. Nempo musuhna ngajengkang, harita ki buyut Petug geus rek mapatkeun ajian saktina. Nyata ajian buraseuna jahanam. Tapi ngarengkog deui teu jadi digunakeun. Sabab ki buyut Jabin harita kaburu cengkat tuluy ngacorelat lompat. Kuniang corelat jeleng les. Ki buyut Jabin lompat kabur nyalametkeun diri dina kayan tatu anu cukup lumayan parna dina palebah dadana. Untung sakitu oge elmu ki buyut Petug teh geunana ka ki buyut Jabin. Sabab lamun geunana ka batur mah geus pasti dadana bakal tutung jeung bakal tosblong, geus moal salamet deui. Sedengkeun di kaayaan di imahna Pakuwu harita para inohong lembur anu keur ngariung geus loba anu narundutan lantaran lila ngadaguan buyut Jabin anu keur ngajora ka Gunung Cermai. Anu nyesa tinggal opatan anu masih katara kuat melek teh nyata Pakuwu, Bah Murtala, Pak RT jeung Palebe. Ari Mang Jamsa jeung 3 urang warga harita geus pada lelenggutan. Malahan Mang Jamsa mah meuni ngeces bari kerek nyegrek. Aduh, nawan cik kumaha ieu teh kira-kira na Bah? Ceuk Kuwu tumanya ka Bah Murtala. Geus nyedek ka wanci janari leutik ieu teh jang Kuwu. Kumaha nya nasibna Bah buyut Jabin? Nah hasil atawa henteu? Nya muga-muga we sing hasil kalayan salamat atuh Bah. Cek Palebe bari ngalinting deui don kaung.
Aduh, bah kok geus beak sagepok ieu teh, daun kawung geus beak satang kalun mah ieu teh. Tapi si Mbah tacan balik wae nya. Jadi hawirang, jadi hariwang ieu teh abi teh yeuh pakuwu, bah. Cek Pak RT nurutan palebe ngalinting deui daun kawung. Opat urang anu masih nyalaring harita sing pelenyun udud. Dahareun anu tadina ngabarak geus beak, cek kopi dina batok anu balatak geus sarahat. Barang keur anteng-anteng peting pelenyun kitu, opatana sing curingat. Sabab di luar katingali aya nu ngalayang tuluy mubus asup ka jero rohangan. Anu datang ngalayang teh tetela Mbah Buyut Jabin pisan. Jeleng. Mbah Buyut Jabin napak di tengah imah, tuluy gek diuk barinya kelan dadana. Aduh, cilaga aduh. Kaula eleh jajaten. Halo. Eleh gusiluman Gunung Cermai. Aduh, ieu dada kula kabunangan. Cikan kaula minta kopi bait keur ubar aduh. Cek Buyut Jabin bari sumengir. Mangga bah, mangga. Cek Pakuwu bari ngareret ka Pak RT. Pak RT surti. Gancang jung cengkat tuluy ngaleos ka dapur arek nyokot kopi pait pamentana Mbah Buyut Jabin. Teu lila geus ngurunjung deui datang bari mawaci kopi pait sabatok anu masih nyelebung ngebul. Sok kopi pait teh ditunda hareupeun Ki Buyut Jabin. Teu dililakeun deui kopi pait anu caina karek cur teh langsung diregot ku Buyut Jabin. Eta kopi pait teh mangrupa obat panawar racun tina elmuna Buyut Petug. Ngarahan teu nyaliara kana sakujur awak. Geus kitu Buyut Jabin ngarenghap narik napas jero sababaraha kali. Sanggeus rada ngemplong, pok Ki Buyut Jabin nyarita. Alah, tetela musuh teh lain bantrak-bantrakeun pangartina deuleu. Memehan kaula binasa. Aduh, hampura jangku hampura. Kaula teu sanggup deui pikeun ngayonan siluman Gunung Cermai mah. Sakitu teh can bijil sinini peletna. Komo lamun sinini lepet teh geus bijil. Aduh, beureun kaula bakal palastra ngalayang jiwa di ditu. Cek Buyut Jabin bari muterkeun paneutepna ka sakur nu aya di dinya. Oh, nyata sawios-wios bah. Nu penting mah bah tiasa mulang deui ka dieu kalayan salamet. Ngan kuring hayang tumanya ieu teh bah. Na aya saha wae di pujut Gunung Cermai teh. Cek Pakuwu deui, sabab manehna hayang ngakurkeun jeung beja ti Buyut Tarahum waktu narawang ka Gunung Cermai. Mimitina mah anu gadempo teh ngan aya 2 urang. Tapi duana oge eta mah bangsa manusia. Nuza urang mah wanoja geulis, ari nu saurang deui mah jajaka kasep. Satadina kula teh rek aya nu ditanyakeun ka eta jajaka kasep teh. Ngan hanjakal kaburu aya nu ngablesat datang nyerang ka kaula. Anu tetela eta teh si Buyut Petug salaku bade gazatiana sinini pelet. Nu akhirna kaula jeung Buyut Petug teh tarung bitotama. Nu akhirna kaula kateter nepi ka kaburna kaula teh deuleu janggu. Cek Ki Buyut Jabin. Mun kitu mah hampir sarua jeung anu katarawangku Ki Buyut Tarahum. Ngan saur Ki Buyut Tarahum mah aya opatan sareng nini pelet cenanya Ki Buyut. Cek Pakuwu. Meureunnan jadi obatan jeung sini pelet mah. Ngan baza tadi teh si pelet mah tacan keluar. Jangku ieu ambura ieu. Kula mah moal lila-lila arek mulang we ayeuna keneh. Keun baelah teu dijejabkeun oge. Cek Mbah Buyut Jabin bari jung cengkat. Aduh. Apanan masih wengi ieu teh poek di jalan oge bah.
nya mondok we atuh mbah, da aya kamar kosong mah tos saeugikeun. Cek Pakuwu neuteup ka Ki Buyut Jabin. Aduh, hambura jangkubu. Lain kula nampik pangazih di Pakuwu. Tapi kula teh yang buru-buru mulang. Ayo atuh ka sadayana. Dikantunkeun ya, kaula rek mulang heula we. Cek Ki Buyut Jabin maksa rek balik. Atuh Pakuwu teu bisa majar kumaha. Akhirna munjungan heula. Bari ngeupulan kanjut kundang wadah duit ka Ki Buyut Jabin. Palebe Pak RT jeung Mbah Murtala oge harita pada munjungan ngajakan sasalaman. Nya geus kitu mah Buyut Jabin ngencling indit ninggalkeun imah Pakuwu. Leumpang norobos poekna peuting. Tapi pikeun Ki Buyut Jabin mah teu jadi soal da sabab eta mangrupakeun hal anu biasa. Sainditna Ki Buyut Jabin, Pakuwu jeung para kanca ukur sing harulang. Salarea jadi bingung nya kudu kumaha ngalawanan siluman Gunung Cermai. Tapi akhirna mah pok kadenge Pakuwu nyarita. Ayeuna mah bisi rek marulang heula nya mulang heula we atuh para wargi saderek sadayana. Keisuk wayahna kadari deui sabab urang kudu terus ngupayakeun keur mereskeun ieu pasoalan. Ceuk Pakuwu. Nya duari kitu malah. Ieu panon abah oge geus nyeur ieu teh, geus teu kuat kutunduh. Keun isuk mah urang ngumpul dewe di dieu. Ceuk Mbah Murtala bari jung cengkat. Nu sejen oge sarua carengkat. Nya geus kitu mah kabeh sing laleos rek marulang ka imahna sewang-sewang. Ari Mang Jamsa jeung 3 urang warga Pilemburan anu masih ngagebrak tibra diantepkeun we ku Pakuwu teh sina salare di dinya. Geus kitu Pakuwu meundeutkeun panto koloyong weh ka kamar sup ka enggon. Sedangkeun kayaan di puncut Gunung Cermai harita Nyimas Rata Kumala keur nyiksa keneh Jakalodra. Sabab lamun peuting Jakalodra wajib disiksa itung-itung mulangkeun kanyeri tina kalakuan Jakalodra bareto ka Nyimas Rata Kumala sakulawarga. Tapi ari wanci beurang mah Jakalodra diantepkeun cina reureuh malahan dibere dahareun saeutik ku bubuahan ngarah Jakalodra teu tereh-tereh pae. Sabab kahayang Nyimas Rata Kumala ayeuna manehna hayang heula puas nyiksa Jakalodra samemeh di ala jiwana. Lalaki biadab rasakeun ya. Iya, cekou. Nyimas Rata Kumala nonjok beuteung Jakalodra 2 kali. Aduh, tobat Nyimas. Tobat Nyimas. Jakalodra teu ngalawan ukur gegerungan bari menta ampun. Lah, hiat, cebrot. 2 kali deui tajongan Nyimas Rata Kumala nenggal pisan kana gado jeung dada Jakalodra. Untung Jakalodra mibanda daya tahan anu kuat. Sabab lamun teu kitu geus pasti bakal rogol atuh huntuna ditajong gado teh. Ampun Nyimas, aduh, ampun Nyimas. Rumasa kula salah. Jakalodra gegerungan bari terus ampun-ampunan. Ari Nyimas Rata Kumala teu boga rasa karunya, hantem we ngahaja Jakalodra disiksa nepi ka datang wanci balebat. Sanggeus datang balebat, Nyimas Rata Kumala ngeureunkeun siksaanana, tuluy mehna ngampih ka jero guha walet. Para wargi sadayana gancangna carita caturkeun dina poe isukna kira wanci haneut moyan. Di lemur sangkan urip para inohong geus karumpul deui di imah Pakuwu. Salarea masih sumanget sabab boga rasa tanggung jawab jeung kawajiban pikeun nyalametkeun lembur tina rongrongan silumin jahat. Ambu Kuwu
kalawan dibantuan ku ambu lebeh jeung ambu RT popolah di dapur keur nyuguhan anu keur musawalah. Ari pakuwu harita geus ngamitian biantara. Jadi kudu kumaha atuh ayeuna pepetaheun urang teh. Kumaha carana pikeun ngayonan siluman Gunung Cermai jeung kumaha carana pikeun nyelametkeun Jakalodra. Cek pakuwu. Ya kudu kumaha aduh ieu teh janggo. Abah oge bingung ieu teh. Kudu kasah deui ye urang Minang Saraya. Nah aya deui jalma anu sakti anu bisa diandalkeun. Cek Bah Murtala bari ngabagi paneuteup ka sakur nu aya di dinya. Kumaha lamun urang ngangkir Ki Gatot Brajamusti. Sabab cek beja mah eta teh dukun sakti pawangna siluman. Kumaha lamun urang angkir ka dieu we eta Gatot Brajamusti teh. Cek Palebe. Nyahan sok teu naon ari aya mah urang angkir we sina ka dieu. Sabab urang kudu terus usaha jeung ikhtiar, hasil jeung teu hasilna mah keun bae kumangke. Anu penting urang ulah cicing. Sabab dilawan santeuna si Juride henteu datang ka dieu ari dilawanan mah. Cek pakuwu. Nyakeun lagu kuring rek didatangan tah Ki Gatot teh. Da teu jauh ieu ti dieu teh ngan ukur kalangan ku 2-3 lembur. Ari di satujuan mah ayeuna gene. Ieu kuring rek ka ditu we miang. Cek Palebe. Hanya anjuk atuh teang Palebe bisi kaburu berang manten. Ari goat di teang mah ngarah puguh hasilna. Nah di lembur naon dumukna eta Ki Gatot Brajamusti teh Palebe. Cek pakuwu bari neuteup ka Palebe. Di lembur Badahanten deket lah sagitu malah. Lamun ayeuna inditnya Wanji Sariak Layung oge geus nepi deui ka dieu. Nya heueuh henjuk atuh Palebe. Yeuh keur bakal nanya bisi keur ngopi jeung di jalan. Ulah ieu kuring oge aya keur jajan mah. Ceuk Palebe bari ngepehkeun leungeunna. Nya geus kitu mah Palebe ngagejlik turun ti imah paku tuluy ngaleos leumpang arek neang dukun sakti nu katelah Ki Gatot Brajamusti anu aya di lembur Padahanten. Sanggeus Palebe indit anu aya di dinya pada galecok deui ngarobrol. Sagala diomongkeun meuni uplek. Atuh kaayaan di imah pakuwu jadi haneuteun. Sanggeus kira Wanci pecat sawed, salarea dititah dahar ku pakuwu. Nya salarea brak we dalahar. Beres dahar naruntutan marulang ka imana masing-masing. Bari samehna geus janji engke pas sore rek karumpul deui di imah pakuwu. Sedangkeun harita Palebe anu nyusulan Ki Gatot manehna geus nepi ka tempat dumuk matuhna dukun lepus paraji sakti nu katelah Ki Gatot Brajamusti. Palebe ditampa kalayan hormat ku Ki Gatot. Malahan mah disuguhan ku rupa-rupa kadaharan jeung inuman. Samalah Palebe diajakan asup ka kamar khusus na Ki Gatot. Anu mana di eta kamar teh pinuh ku rupa-rupa pakarang jeung hiasan, tapi ningalina matak muringkak bulu punduk. Aya sabaraha keris anu digantung, aya tumbak anu diselapkeun dina bilik, aya pedang jeung sajabana. Sakabehna eta pakarang siga anu meunang ngamandian ku getih pada semu beureum. Jeung memang bener sabab 3 poe sakali eta pakarang teh sok dimandian ku getih hayam camani ku Ki Gatot. Salianti pakarang anu minuhan eta rohangan katabaku hiasan-hiasan anu araneh jeung pikagilaeun.
aya tangkorak jalma, aya batara karang, patung-patung jurig jeung lampion anu hurung warna beureum ngagebur aya. Gek Ki Gatot diuk sila dina amparan Samak Pandan. Atuh palabe oge gancang gek diuk nurutan sila. Tah ieu rohangan tempat kaula barang gawe, nyaeta migawe kahayang para tamu nu datang. Aya nu menta neleuh, aya nu menta asian, aya nu menta panglaris, aya nu menta susuk jeung sajabana. Nya kukula sok dipigawe ti dieu di rohangan. Cek Ki Gatot. Sumun leres Ki Gatot. Cek palabe ngahaminan. Terus maksud Andika datang ka dieu teh maksud naon ieu teh? Cek Ki Gatot bari neuteup ka palabe. Mungkin ulah diwartosananya Ki Gatot. Geuning engke sabab waktosna ieu teh geus seep. Eueuh. Waktosna kabujeng seep wadiaba. Eueuh. Waktosna kabujeng seep wadiabalat ATE official. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.